Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Alhamdulillah puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat, taufik sareng hidayahna ka urang sadayana. Shalawat sareng salam mugia tetep diliarkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana sakumna umatna. Simkuring Amira Aujura Hoyanunisa sareng simkuring Acil Arfani salaku pamimpin acara bade mimpin runtuyan acara dina patempung laung paturai tineng ieu anu dipihaturkeun pikeun murid-murid kelas genep anu bade angkat ka sakola nu langkung luhur. Mugia sadayana tiasa ngiring kalayan sakitu hadirat khidmat sareng penuh ku rasa syukur. Kanggo ngelancarkeun ieu acara mangga urang simak runtuyan acara di ieu patepung laung. Anu kahiji bubuka ku MC, anu kadua maca ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan ti pupuhu sakola, anu kaopat sambutan ti wakil kawat murid, anu kalima kesan sareng pesen ti wakil kelas genep, anu kagenep kesenian ti murid-murid, sareng anu katujuh doa sareng panutup. Pikeun ngamimitian acara ieu, hayu urang simak heula maca ayat suci Al-Qur'an anu dibacakeun ku saderek Muhammad Al-Fatih ka anjeunna dipihatur. Runtuyan acara salajengna nyaeta sambutan ti Bapak Deden. Waktu sareng tempat dipihatur. Saterasna sambutan ti wakil kolot murid ka Ibu Lestari waktu sareng tempat dipihatur. Dina waktu ieu urang sami-sami ngadangu kesan sareng pesan ti wakil kelas genep. Kasaderek Tiandra waktu sareng tempat dipihatur. Supados suasana langkung semangat, urang sakseni pintonan kasenian anu dipidangkeun ku murid-murid sakola urang. Ka para pamilon, waktu sareng tempat dipihatur. Dina akhir acara, hayu urang sami-sami mungkas ku doa. Supados acara ieu aya dina kahadean tur aya mangpaatna. Doa bade dipimpin ku Bapak Wahyu ka anjeunna dipihatur. Sakitu anu tiasa simkuring atur, hampunten bilih aya kalepatan dina ngaulang ieu acara. Wilujeng ka para murid kelas genep, mugia sukses dina tahapan saterasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.